Ya Rasulullah salamun alik. Engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat. Moal daek main gaple deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai, komo mabok, komo zina, komo judi. Tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobatna. Terima ta dota, tobatna teh deuleu we bantes tobat balukar tungtungna kumaha. Eta ngaranna diterima ta tobatna kos jelema munggah haji. Munggah haji lah yang ditobat bae ka Allah, balik munggah hajina haju andil diterima berarti tobatna. Lamun haju kancolak balik tobat, balik munggah hajina kancolak, itu diterima berarti. Tiap kitu bae eta. Babari isi aing diterima apa henteu na? Eta. Mantes tobatna haju kumaha balukar. Tuh, ledak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum. Kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae. Apakah dia disiksa dengan cara ku Allah dimaoteun tanpa diberi kesempatan untuk tobat. Wa imma yatubu alaihim. Anakalana Allah narima tobat, diberi bisa tobat. Eta urusanana murjauna li amrillah. Urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tak urang ye. Urang ge sarua bae. Lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakaeun. Diomongan ge mah keur tobat atuh aing dosa naon atuh jang ngaji osok salat osok. Cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat. Aing ngaji osok atuh sagala salat muludan osok. Padahal mapan muludan ge perebut berkah. Aing mah naon kasalahna? Ieu pinarakaeun ilmu kosna. Lain masalah mikir sia. Ieu pinarakaeun. Kan kudu nama kieu ya Allah Gusti. Sebenarnya mal dia ngaji mengaji beda beneran Gusti. Di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa. Cak abdi ganjaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti. Urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak. Rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunanan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti. Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat ja abdi mah lain salat. Ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat. Gusti abdi teh puasa. Jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang. Buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh. Oh, berat. Ingat nyana kos gitu. Incu menta ge ka dieu. Sia, itu aya bapak sia. Ieu mah hak abah. Ambo. Ka ngarasa Gusti, ampura Gusti. Dosa abdi teh teh. Dosa Gusti, tah urang ibadah tapi ngarasa naon atuh sigana itu ibadah teh dipayuneun Gusti. Dipayuneun makhluk, dipayuneun Gusti, naonan meureun Gusti. Nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan. Lamun eueuh perubahan teh diterima berarti tobatna. Aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit, usahana teh di dieu teh riba. Aju bebeja kula ye doana cenah kieu kula. Ka mana tuh? Ka Mekah, sekitar bangsa 7 tahun ka tukang. Aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti. Guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula. Di mana makom mustajabna? Ya atuh di Mekah bagian makom mustajab. Di Arafah, di selingkungan Baitullah. Keur di pondokanana ge. Nah, urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae. Di Arafah kayak kitu kan. Meureun jana terus bae ka Gusti. Tobat. Baliklah ka dieu. Diterima kan tobatna meureun. Hiji dagangna ambruk. Nyanakeun bebeja deui. Jadi toko nutup bae cenah kieu. Haju dagangan we gitu maju. Eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu. Eta
patah tadi dia gede tobat. Nggak gunakan dagang teh kapan make duit bank, make duit renter. Aju tobat, diterima tobat tak mal maju di tangga kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan. Nah, itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu. Datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna encan menyak deui. Eta diterima berarti tobatna. Asli. Bungunnya disebut diterima tobat kos itu tembung. Hayang nama tobat diterima dagang maju. Lain diurus ada diterima tobat kan bae do make duit bank, make duit renten. Berarti kan ku Allah dibersihan. Ta eta diterima tobatna. Oko saya jelema kieu zina be zina. Zina teu eureun-eureun. Tapi tibalik zina bae. Kadiana bangsa umur 55 mendekati kan 60 jana enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ieu jeung kiai lain kula lain kula mah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai teh do tobat kan masing-masing dosa. Itu kula-kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng teu bisa atuh gitu. Tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat saged Arafah baru kedua eta sekitar Baitullah geus datanglah ke Arafah ngadeukeutan kieu bae tetep nya asal kieu diuk nya celek deuna milu doa henteu masing-masing baca kieu teh doa barengna berapa kali itu masing-masing guys. Ini beres doa bersama tiap panjenengan doa masing-masing begandeng jasa. Nya deukeut pan ka kiai. Hampura. Hampura. Kabeh kaget padijeun mah haram. Ya da geus benta-benta jana. Beureuh terus bae. Dosa abdi moal diomongkeun loba jelema. Apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana. Datang ka kiai ge kiai kaganggu. Sia teh kana teh. Aing ge kaganggu sia. Kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-bandeng teh si jelema. Kan atuh di naon ngaranna ngeuk dinasehatan ngaranna ge di Arafah. Masing-masing kan untuk pagandengan kabeh sakloter. Bandeng jasa tobat bandeng jasa. Ayat anu nanya ti eta bawaan saha bawaanna mah bawaan kula atuh coba teh teu bisa lah ya mah setengah jawara embung aing ini antepkeun bae urang bae bandingan ge nu indit urang tetereuh ti beurang ke datang ka magrib Tuh hampura mesti dosa aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae. Ageus tadi cak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus kurang ka Muzdalifah. Aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak nya. Serak sia. Geus reda geus. Alhamdulillah. Pastilah cak nya tobat diterima. Ka kiai mah bebeja emang sia boga dosa naon? Zina dibalik baik kula mati umur 15 teu eureun-eureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus cek nya teh mah jajajan ieu ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus bagus mentak kula jojoakan geus cek nya teh inget aduh geus cek nya teh cukup kula ngajoak di Arafah pasti diterima Gusti Allah. Eta pastikan gitu, pasti. Terus
terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayat gayana dik nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur diarep ngacocoakan aya karasana beuh lain aya-aya deui kumaha karasana ayana jatuh namun enggeus hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh ya eta kiai lagi penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cek cenah teh batur nyaho ieu atuh kula bahwa kula diterima tobat weh cek kiai boleh ieu jadi tanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang gua aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu teh jadi terima cak kieu geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan saja entah kaganggu gara-gara siang ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya meureun aing ceuk kieu teh ajuk kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap buntuna ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa bae urang carita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Lut urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kanjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan kuari LGBT sambalaya di baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris kabelah dia da Amerika Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa urang oh ya Allah kaget ningali otot togol de jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu hebat teh aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di deuleu kumisan aing sia jasa goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya. Kumaha coba ieu? Di luar pemikiran urang. Geus bugu awewe. Kehilangan kencan, kehilangan pacar. Awewe jeung awewe deui.
lain saeutik kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta ya Allah anu nya geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus puguh nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan nu manta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa iya gitu siksana kumaha tuh ta'iu wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing jadi siksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia kuai kabawakan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum dimawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat maot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng Kramat Tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ku ari mah geus eueuh Kramat Tunggak pindah ke Kalimalang terus ku ari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang ku ari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai tuh orang Pandeglang yang jelas mah impor aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor ekspor berarti tuh di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabukan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten. Saya mah bukan orang Banten. Orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu mah. Saya mah Tangerang aman. Tangerang Banten Pak Kiai. Orang belaga bidug we Banten. Nyana ongko kok bidug deh. Hanya ka bawa bodoh berarti jananya. Enggak saya bukan Banten, saya mah Tangerang. Iya meningkat. Etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih
pintu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia. Disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah. Urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe. Salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh. Manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare. Dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu. Sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut, henteu langsung minta hampuran, henteu tenang-tenang we, siga nu henteu boga masalah, siga nu henteu boga dosa. Mentek iyalah disiksana teh 50 poe, 50 peting. Eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah. Taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karak gede hati. Masya Allah teu meunang sambarang. Urang naon bae kalakuan urang lamun henteu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geureuh ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari. Tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah. Tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai. Tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon. 180 derajat berubah. Keur kos kitu tah maot. Geus tenang. Geus tenang, geus ulah cangcayan. Sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna. Tanda diterimana perubahanna. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat. Kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh, masyaallah. Baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dieuna endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Kitu mah kaburu pae lu umur sabaraha aing nu gadeg 60 nu 50 lah. Terus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti. Abdi mah ngaku bae ka Gusti. Ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi. Ka langit ku dosa abdi. Geus diaku bae geus diaku. Tah pengakuan eta lah jadi hebat. Ya komo engke kan ieu tobat teh macam-macam. Tang tahapan-tahapanana tobat awam. Tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter. Tobat teh kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur kan. Urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah kuari ye tobat teh meh teh be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mah can husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali. Teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa. Batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa.
Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa apa ieu mah. Dipotongan poho kabeh ieu mah. Boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah. Atuh dikira teh disiksana tuh. Tapi kan aya jelema tahapanana nu beda. Ingat bae ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana asup kana qalbu. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju, make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan. Piceun. Naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah? Beat. Naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae. Ku ari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor. Lamun haju ka bawa bae kumaha? Tanya deui, naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak. Eueuh ayeuna mah Gusti. Alhamdulillah. Abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti. Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti. Hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah. Eueuh salian Allah. Jadulia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah so teh taluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya mah gunakeun aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allahna ku dunia. Kebutuhan waya dahar waya nginum waya sare waya make pek bae ulah ge talukna nyantel kana dunia. Kan lamun nyantel kana dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos gitu dipapageun make mobil goreng embung pan takabur ta'aluk kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati kara tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran taluk kana dunia. Pek bae dunia mah tapi ulah taluk hiji we. Karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun. Nanya urang ka awak sorangan. Awak aya nu pake karesep salian Allah, aya naon artina? Mun siap pae kos kitu ge kumaha? Isin. Sirisi hiji we Allah. Moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting, moal bisa lamun urang teu tapakur, moal bisa lamun teu riyadhah. Moal bisa lamun teu mujahadah, moal bisa lamun teu muhasabah. Eta lah parabot tafakur, zikir, riyadhah, mujahadah. Engke Allah nu mere. Eueuh da naon di jero hate teh Allah bae. Batur teh ngomongkeun. Teu bendu, batur ngalem, teu bekah irung. Sebabna Allah saboda teh manusia memang kitu. Dibere sakitu. Teu dibere sakitu. Urang makan lain urang mah tuh. Aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih. Kunaon sia tas ngariung situ. Pan ngariung mah meureun rezeki da. Wah, ieu budak. Kunaon sih? Eueuh nanaonan. Eta. Geus moal jadi kiai mah kos kitu. Moal hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulya batur nanya bagaimana haji
Tas di mana? Mang Haji. Kiai goblok. Sia. Baheula sia ka aing Mang Haji Malulu. Tahu sia ka aing. Saya teh kieu tolol. Aduh, kagetun nya digitukeun. Untuk isuk bae nanya nya Kiai tas di mana? Kiai keneh bae. Buya tuh buya. Ih, teu naik-naik si Kiai. Buya. Buya tas di mana? Buyata meureun sia mah. Ayolah. Ati akhirna belu tiluan ieu teh lantaran atuh pernah beat ka Kangjeng Nabi. Atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura. Ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah. Rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Wallahu alimun hakim. Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelana. Atuh kumaha Allah bae eueuh nun teu berhikmah, eueuh nun teu bijak Gusti mah. Nyin gunung kebijakan Allah, nyin laut kebijakan Allah, nyin leuweung kebijakan Allah, nyin jelema kebijakan Allah. Jelema teh macem-macem, nu sugih kebijakan Allah, nu susah kebijakan Allah, sehat kebijakan Allah, gerih kebijakan Allah, si eta pinter kebijakan Allah, si eta bodoh kebijakan Allah, si eta jadi bos kebijakan Allah, si eta jadi cacah kebijakan Allah. Hakim Allah teh pison ngahiji. Kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teu apa, tsunamikeun kebijakan Allah urang teu apa, janu Allah atuh hakimun pison ulah kudu ngarasulah. Digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian. Demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge. Tenang teh naon? Kapan urang mah macaan buku plag waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz. Baca ya. Begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz. Begitu kejadian teh seserian pas katanya. Nu paeh pas. Tuh paeh seserian nya mah. Heuh urang seueur pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz. Kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia seserian teu kumaha. Lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda. Sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tuh mantak beda alam. Atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda. Anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda. Atuh beda alamna. Salam. Masyaallah. Tapi kabeh ge kebijakan Allah. Kebijakan Allah urang teh apa? Wallahu alimun hakim. Anu jelas Pak, mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur. Di samping dipanjangkan umur dibere sehat, di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah, samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah. Urang maot, pamajikan urang maot, anak urang, incu urang, keluarga urang kabeh keur aya dina tobat, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
wallahu a'lamu bimaradi wa akharuna lan utai kaum kang oneh kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngari kabeh murjauna iku den tanggukeun kabeh macana bil hamzi kalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkilan ninggal hamzi murjauna manane muakharuna tegese iku kang den akhirkeun kabeh ane taubat saking tobat li amrillahi kadoe perintah Allah fi min dalam akharuna bima syaa kalawan barang kang ngersakeun ya Allah yu'adzibuhum manakala nyiksa ya Allahum min akharuna bi ayumitahum bila taubatin kalawan yang tah ngamatikeun ya Allahum min akharun kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lananakala narima tobat ya Allah alaihim min atasakharun wallahu lanutai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksan pisanin dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhuna wa hum salasatul atauna ba'du kan utaya kharuna ikum tetelu kang tararaka kabeh dalam sausana rujuun nabi muraratum rabi'iyatani ki murarah kang putanang ki rabbi wa ka'b malik lan ki ka'ab kang putanang ki malik wa hilal bin umayyah lan ki hilal kang putanang ki umayyah takhallafu halanari mangari salasa kaslan lemumul wa mailan lan condong ila da'at maring senak nifakun warana nifak walam yantaziru ila nabi lan alaihi sasadu ya salah samaring kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap kaya lian salah safaukifa amru maka dan kadegen apa urusan ini salah sakhomsin nalailain 50 wa hajarhumun nas lan nyingtihanhum min salasa pemanusiatan uzilat para maladen turun kena taubatuhum taubat salasa ba'du ing dalam sauzene ukifa ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti aya 3 model manusia. Pertama, teu milu perang Tabuk teh memang benar-benar iman munafik ngaran munafik tamata kamari ayat tegas dijelaskeun Allah ngejelaskeun desa idri aranjeun teh jelema anu teu iman yakni munafik. Dah, nomor kahiji jelas-jelasan tentang munafik. Nomor kedua eta ayat wa min hauli wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa
wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah abi lubanah tamah jeung rekan-rekan anu hajun nalian maneh dina tihah hampura teh malah nomor katilu ieu ye mumin manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nyana leha-leha bae tenang-tenang bae jadi lain munafik hayang ngareureuhkeun awak tiluan ieu teh nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul. Nomor kedua Mailan ila Ja'ati, hayang senang we ieu mah lain ipak lain. Nyaho imkan sugi tapi janana embung milu perang tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegor ku Gusti Allah ulah aya rehat-rehatan ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang di dunia mah jang berjuang urang mantak aya sesenangan segala rekreasi sakitu ieu dibencanaeun malu kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami mah eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Kecuali nyana neuk nganasehatan orang pantai. Masalah tah mah. Loba nu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tah nyana bertugas ka ditu. Dikumpulkeun diasupkeun ke hotel. Iya. Ulah aya rehat, ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge ku urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh. Berangkat 10 hari, ini itu 10 hari, pulang 10 hari, berangkat dan lalu gitu 15 hari, kemudian pulang 15 hari, jadi itu 20 hari. Eta kan jumlahnya jadi 50 poe. Berangkat teh kapan deuk perang? Perang mah kapan? Nyawa taruhanana. Geus puguh masyarakat di jalana, dahareun jeung inumeunana. Sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka ditu mun perang teh mah wah para sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae nah ieu endahan kahkobok bae teu meunang di tengah-tengah batur berjuang kehirupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak ku sakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunah ieu urang kan guari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik LPG bageng ke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyana kan dendam ka jeung kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakal mah barang sada ka rumaha we encan perrokoan nah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu teu
dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak nararaek aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya di jero teh wahabi atupan aya di jero teh kapan syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus bogo Kristen Yahudi urang kan teu bisa kukumaha nah ulah cicingin golok asa jang mencit embe ieu tah urang teh nyaona naon biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirung kemudian geus aya melentis tah bahasa melentis tah geus aya melentis kembang nah eta kan ieu bahkan encan aya sirungan encan melentis mah komo ika hareupna bakal kumaha sementara anak nambahan geus aya 18 tilu biang 18 geus masuk ka dieu sugan teh sabiang cenah emang kotok rintik tah ieu kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ieu kudu gua teliti atuh urang teh kumaha nah lah cenah diteliti ge urang mah sapira urang kitu onang geus lah kumaha nyararana bae cenah kula mah ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadah henteu nya sabisa-bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat jual nu kos kitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae